tadi sepeda beli sabaraha hijian? Ya 100.000 bos. Anjing sia. Rek dibatikan ke mana goblok 100.000? Anjing goblok sia. Gitu sepeda kieu sabaraha bos hijina? Nah hijian kunyuk. Cek aing teh di kilo kehead. Besi ieu teh 3.000 sakilona kehead. Aduh bos, panteu apa da ku bos nage teh di bejaan. Mikir atuh sia teh goblok. Manya sepeda buluk itu 100.000 sia teh. Anjing. Mana teh bener hayang usaha? Bener cup duh. Ya, lamun hayang bener usaha mah nya ku aing enak di modalan tapi singleukeun sia teh kehead. Heueuh sok cup ayeuna kana naon we ayeuna mah lah. Ya, aing teh teh si Isa nelpon ka aing heueuh. Heeh. Titah bawa rongsok, bawa heula ya, kurang di modalan. Siap. Ya. Jeung da aing erek aya perlu heula. Siap cup. Ulah ucup atuh bos atuh aya nama nyebutna ge na ucup. Oh heueuh bos, siap. Ke ujung geuwat, bawa di sisa barangna. Ya bawa ieu na atuh sia teh. Pokok Ujung geuwat. Hah, leuheung aya mah aing semoga anak buah mah euy tinggal cicing santai aya mah. Tinggal nungguan setor eta mah aing mah. duh, alhamdulillah ayeuna aing aya pagawean ayeuna mah teu cicing ting di imah. Nah kemana si Ucup nyebut eknya yang rongsok tehnya? Wae si kunyuk yuk. Lumayan ya aing keur ngerokok. Rongsok. Sal. Nah si Oding rongsok-rongsok nah kemana si Ucup nak? Si Ucup nama aya perlu, ayeuna mah kurang heula ngiderna. Oh kumane? Iya tuh ya kilo ya. Ya kilo aning. Ai si Ucup sok meuliean sabaraha? Balian sabaraha? Heeh. Nah kumaha sia mah? Pan poho aing teu nanyakeun. Sia mah nah kumaha sugan aing apal. Si Ucup mah meuli plastik 10.000. Mun sapeda kieu ya hijian ieu mah 100.000. Anjing nah mere duitna 100.000 atuh kurang. Ku sia we atuh heula talangan kehe da paling ge sabaraha kilo ieu plastikna ge. Heuh sok atuh kilo sok. Sok. Kilo. Nah kilo-kilo ka aing. Heuh pangilokeun. Ku sia pan sia nu ngider rongsok lagi nah kumaha. Pan aing nu meuli. Nah sia sugan edan Oding. Sok kilo. Pan aing pembeli. Pembeli adalah raja. Cungur sia. Aya raja mulian rongsok buru kunyuk kilo ya. Heuh sok atuh sok. Sok. Siang. Aku mah sia mah. Sok paling ge sabaraha kilo ieu mah da. Aing jeung ngarokok we ding. Heuh atuh ulah mahal-mahal teuing. Geus seueude. Sok kilo. Plastik deui mah hampang. Sabaraha kilo? Angkat 5 kilo sal. 5 kilonya bayar sok 50 ribuan berarti nya. Heeh. Di sepedana deui. Sok lah sekalian. 100.000. Aing ngombok deui. Tuh pan kege batian ieu piraku 150-an. Yeuh. Heeh. Nuhun atuh nya. Siap. Nuhun pisan ding. Siap. Heeh, sok lah sing lancar. Anjing. Ajik tuh. Si rongsok ieu sok melekpek ieu nita si Oding. Bebeliana edan-edanan 10.000. Plastik 1 kilo dibeli ajik. Edan. Lumayan aing euy. Berarti gede ieu mah. Duh, lumayan ya karek geus. Aya lumayan ya jang udud malah. Kemana lila pisan si Roding ti atunya? Tah dulu. Bos, Siam ini lila teuing goblok. alhamdulillah bos, pan berat bos. Lila pisan, sabaraha kilo eta nu karung? Iya bos, 5 kilo bos. Oh, 5 kilo. Aya teh sepeda, sabaraha kilo? Nah, data di kilo bos, cenah hijian. Nah, sanu nyebut hijian. Kabeh ki rosok mah di kilo kehead. Erek naon kinan? Jih, pancek si Isal hijian. Hijian kumaha aing mah kabeh ki di kilo erek naon kinan? Ieu 5 kilo plastik. Sabaraha duit ya? 10.000. Bungut sia 10.000. Nah, sia meuli teh mahal-mahal teuing goblok. Kitu plastik sabaraha sakilona bos? Aing mah mulian mah 1.000-an kehead plastik pas sakilona. Nah, sia mulian 10.000 siga nu edan goblok rek ngajual ka saha? Aduh, kumaha tuh bos? Sia aing ka jual ka mana teuing? Are tadi sepeda meuli sabaraha hijian? Ya 100.000 bos. Anjing sia.
Rek dibalikin ke mana goblok 100.000? Anjing goblok sia. Kitu sepeda kieu sabaraha bos hijina? Nah hijian kunyuk. Cek aing teh di kilo ken. Besi ieu teh 3.000 sakilona kehead. Aduh bos, panteu apa da ku bos nage teh di bejaan. Mikir atuh sia teh goblok. Manya sepeda buluk itu 100.000 sia teh. Anjing sia. Kumaha tuh bos ieu? Duit urang kapake deui. Nambahan 50. Gantian heula tuh ku bos, teu pira gocap. Banget sia gantian. Duit aing mereka dia kenal goblok 100 jual lah usia sepeda nata. Mun payu kop aing digantian. Uang jual gocap we nya bos. Ame kagantian duit urang. Banget sia 50.000. Aing duit aing 100.000 kumaha ken? Menya aing menang plastik kungkul ken 5 kilo. Sia anu dirasa goblok. Dikeun lah. Bos, isuknya urus nama. Urang ka imah isuk ek ngidar deui. Banget sia ulas urus goblok. Ulas urus naon? Montong dipecat payah nake ku aing goblok. Ganti sama model kitu. Gawe naon? Bakal ngamakarkeun aing kakak pusingan otak aing goblok. Bos, ai duit aing kumaha? Kayak ku aing digantian. Lamun plastik geus mahal ken. Geus bayu 15.000 sakilona. Siap bos, siap. Kewe bejanun geus naiknya. Kumaha sia we kunyuk lah. Lieur aing mah. Goblok apes. Ek ngidar ku aing rek ku batur. Apes deui. Cing kumaha ieu aing duit ngelap dina plastik anjing harga 10.000 sakilo. Anjing kasa aing ngajualna ieu sepeda deui 100.000. Apes. Ieu nah ieu euy. Gila asal udah. Aduh, aya si Isali. Hah? Kemana? Tangki. Oh. Ieu roti saha ijeun teh pucuk di dieu. Siap, aya Isali buat kedek kumpul teh kagodin dolok-dolok. Roti jeung teh pucuk. Ku aing bejakeun gara ka bapak sia. Naon? Burik, ieu mah ujug-ujug aya di dieu. Wah, gandeng sealasan mah teh ka aing teh kumpul teh. Nah, sia mah Paingan bobogotan mencurigakan tadi aing. ujug-ujug aya di dieu. Lah, percaya aing ah. Cih, atuh percaya ke. Rek ujug-ujug editingnya nanti mana hola itu. Nyoto ing. Aing oge meskipun budak. Da, otak aing mah cerdas. Sama ngomong teh meni alabatan ka budak orok teh ka aing teh. Cih, dapan aing teh apa ke? Ujug-ujug aya di dieu sia. Ku aing bejakeun sakawa pas sia Isal. Lah, sia mah ulah ke. Aing teh apalna naon? Lah, ku aing ere ka sama. Ih, jeung edan yo. Yo. Lah, aing mah kurang atuh sakieu nga eueuh deui gitu. Yo, jeung eta yo. Atuh sal nuhun sah. Gua atuh nya aing ka ditu awas mun godin-godin deui ku aing ka dalam. Kunyuk kana nu satu kurang karu aing. Tempuhan. Hah, burik teh si budak cerdik. Burik udah dilawan. Senggol dong. Lumayan. Tapi aing gagal godin dia ngomong-ngomong.